Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Ibu dina pangajaran rumpaka kawih basa Sunda. Nah, dinten ayeuna alhamdulillah dinten munggaran urang diajar di semester hiji. Anu kawitna kamari kelas 7, ayeuna tos naik ka kelas 8. Sok sanajan masih daring, urang kedah tetep sumanget daria sareng soson-soson dina diajar basa Sunda. Nah, dinten ayeuna pangajaran anu kahiji nyaeta rumpaka kawih. Ibu nyanak buku sumberna masih tinu buku Gapura Basa. Kumargi masih PPKM, janten hideuk teu acan tiasa nyandak buku paketna ka sakola. Nah, ayeuna mah diajarna urang dinu YouTube heula nya. Janten urang teh ayeuna teh bade diajar kawih. Naon anu dimaksud kawih? Kumaha contona? Sareng naon wae nya anu disebat kawih teh. Mangga sateuacan urang ngawitan diajar, urang aos heula bismillah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, urang lajengkeun. Nah, naon nya anu disebat rumpaka kawih Sunda teh? Saur ibu ge pami teu wanoh moal bogoh, janten pami teu kenal moal sayang. Nah, urang teh kedah kenal heula, kedah wanoh heula naon anu disebat kawih Sunda. Nah, rumpaka teh nya, rumpaka kawih Sunda teh nyaeta puisi anu sok dilagukeun, boh dikawihkeun, boh ditembangkeun. Rumpaka kawih Sunda mah tangtu bae dikawihkeun. Upama nilih kadinya, rumpaka teh diwangun ku dua unsur. Unsur nu kahiji nyaeta rumpaka, nu kadua kawih. Nah, rumpaka mah raket patalina sareng sastra atawa puisi. Pami kawih raket patalina sareng karawitan atau napi seni musik. Tah dina pangajaran basa mah leuwih museur kana unsur rumpakana anu kaasup kana kasusastraan nyaeta puisi. Sanajan kitu, taya salahna upama urang oge bisa ngalagukeun atawa ngawihkeun rumpaka anu keur dipedar dina pangajaran basa Sunda. Nah, upama nilih kana rumpaka lagu buhun, umumna sisindiran nyaeta puisi anu diwangun ku cangkang jeung eusi. Janten aya kawih anu rumpakana teh mangrupa sisindiran. Contona dina rumpaka kawih Sunda Kiwari. Ieu anu tos kawentar di mana-mana nya, hideep ge jigana kantos ngadangu kitu nya, kantos ningal ieu kawih. Nu kahiji Bubuy Bulan, Sorban Palid sareng Es Lilin. Nah, seueur deui sanes kantana conto kawih anu diwangun ku sisindiran. Pami hidep hoyong ningal leuwih jelas ku ibu ieu dipasihan contona. Ieu aya video lagu Bubuy Bulan, ibu nyanakna tinu YouTube lagu daerah ID, hidep oge tiasa ningal nya tinu YouTube nu sanes. Ieu contona kawih Bubuy Bulan.
eta contonanya janten nembe katingalnya ku hidup lirikna janten dinu sapadana teh aya eusi sareng cangkang, aya cangkang, aya eusi. Tapi jumlah engangna dina sapada lisanah henteu salawasna 8 engang. Kumaha biasana sisindiran. Eta hal teh dilantaran diluyukeun jeung kabutuhan wirahma laguna janten ieu teh kawih anu diwangun ku sisindiran. Pahamnya? Teras aya rumpaka kawih anu rumpakana teh tinu sajak bebas tapi dikawihkeun. Contona aya lagu Tanah Sunda, Mujang Priangan sareng Budak Jalanan. Nah, ku ibu ieu dipasihan contona. Ieu laguna lagu anu kapungkur mah kantos kawentarnya nyaeta lagu Budak Jalanan. Ibu nyandakna tinu YouTube Triple S Musik. Mangga hidap ninggalna. Nah, eta contoh tina rumpaka kawih anu rumpakana teh tinu sajak bebas gitunya. Contona Budak Jalanan. Nah, salian ti eta aya oge rumpaka kawih anu asalna teh mangrupa sajak saperti sawatara lagu Sanggihan Mang Koko Koswaranya. Nah, lagu Mang Koko teh contona dina Jandela, Teras Kembang Impian, eta teh tina sajak kenging Dedi Windiagiri. Teras dijantenkeun kawihnya. Teras aya oge sajak karangan Wahyu Wibisana judulna Kembang Tanjung Paninengan sareng Malati ti Gunung Guntur. Gunungnya itu ibu tipe Gunung Guntur. Teras aya oge ayeuna mah disebatna teh sajak-sajak anu dijadikeun rumpaka lagu teh sok disarebut musikalisasi puisi. Aya Godis Warna, aya Cikaracak, Peri Kurtis nya. Hideep mah jigana leuwih terang kanu musikalisasi puisi tapi versi bahasa Indonesia. Contona kenging Tirsa Besari nya aya. Seueur lah di YouTube. Nah, pami ieu teh contona aya musikalisasi puisi tinu lagu Malati ti Gunung Guntur karya Wahyu Wibisana. Mangga ku hidep tinggal heula.
Nah, eta contoh tinu kawi anu asalna tina sajaknya. Teras dinten ayeuna berarti pangajaran ngeunaan kawi, pedaran ngeunaan kawi cekap sakitu wae. Nah, biasana saatos pangajaran pasti wae aya pancen. Nah, poe ku hidup teangan contoh kawi, tuluy praktekkeun dina wangun video. Janten hidup milarian contoh kawi anu sanes nya. Terus ku hidup haleuangkeun nya, kawihkeun. Mungkin damel video. Nah, videona dikintunkeun ka WA ibu atanapi ka grup GCR. Kartosnya jantan pancena milarian kawis teras kawihkeun tiasa pami saena ti awal dugikeun ka akhir. Pami misalna bu panjang teuing tiasa sapada lisan atanapi 2 pada lisannya. Hatur nuhun tos nonton YouTube ibu, tos diajar sareng ibu. Tetep semangatnya mingguan payun urang tepang deui dina pangajaran salajengna. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangajaran dinten ayeuna lekasan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.